wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para risadaya tiasa raskin nadoman sejarah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu masih dina judulna aya hiji kahin bade ngarapati Siti Aminah atanapi nyilakakeun Siti Aminah nyata ini Zarko. Urang diteraskeun nadomna. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab namun teu terang anu mata kuring amleng teu bisa longok depong kapan aya undang-undang bangsa jin setan teu meunang ka langit kelas dilarang jadi kuring teu werat ngintip kaayaan langit teu cara zaman ama ka langit sakama-kama ayeuna mah henteu terang naon nu bakal kasorang tah kitu nu matak elat eueuh kikirim ka sobat ari anu jadi margi lahirna panutup nabi ning Jarko sayak tosna matak tepi ka kiyeuna nyaeta keur ikhtiar susuganan bisa bubar cek nunang tung moal bisa mun keukeuh anjeun binasa leuwih hade anjeun mulang moal manggih larawirang nini Jarko ngawalonan tong sok ngahihiledan moal balik lamun tacan numpes cahya kanabian cek nunang tung mangsa bodoh jalma bodoh cara kebo di bejaan aya jungkrang keukeuh bae rek disorang ti ayeuna pepegatan sosobatan jeung sampeyan leus deui eta nu nangtung nini Jarko wuh bingung nini takani ngadempes ngupingkeun nu cacarios nini takani ngadempes ngupingkeun nu cacarios. Enten si jin anu sok biasa menakan ini Jarko baladna menakan ini Jarko gitunya cek ini Jarko kemana wae maneh euy tara datang cek eta jin teh teu bisa ayeuna mah teu bisa merebe warak jiga baheula gitunya ayeuna mah aya undang-undang jin jeung setan teh teu bisa ngomong takdir anu bakal terjadi gitunya gara-gara sultingna lahirna jungkirna urang sadaya. Insyaallah mungkin diteraskeun deui kana adab nu salajengna kisah anu salajengna mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.